diisir. Nih, tengah di ngapain itu lagi duit 150. Padahal di dompetnya di bawah ngapain teh? Wah, duitnya di mana? Di mah padahal di situ umpana dompetnya leungit yang leungit. Si Asep Agnes, ayeuna kumaha eta? Muka salon sok duitnya di mana? Aku tuyul. Ulah sok seudon Bener lu urang dosa urang ulin ka imahna gerayu ayeuna. Teu percaya mah manyaan. Urang ningali kieu atuh duit di mana buka salon sok pikir. Sok ge anu Itu paus teh sudah angin ge. duit mah duit kata si budeg. Hujanan aduh. Tuh. Tuh ningali. Sudah mah. Kita tuh juga kita kecapean loh. Jadian awak kan. lain eta mah awas riweuh aya wae Bener tuh tinggal. Hanya teh yo gering. Apa nih tuyul oge. hujanan Tuyul tuyul oge eta tapi mana capean tuh. Naon? Disebut tuyul, Paus. Teman setan. Itu tinggal ibu-ibu. Lawan tuyul batur nyari ieu asup angin nyari disebut. Dasar geur ka mana wae hirup teh. biasa atuh apal jelema ieu tukang hireul Lain dah, nah tuh botak ya. botak mah tuh da eta mah geus kirituna Ada gosipnya tadi si Agnes mau Sabare do. Udona ka batur teh. geus apal da tukang heureuy